musuh mesti ngomong kasar gitu. Ayo mana budak mana? Budak Cibalong, budak Paseng mana teh? Tah aing tah urang Sigaraja tah. Sia teh mabok maneh teh, mabok normal geuning saya teh nyekek botol ana loba omong teh da botolna ge teu nanaon juga eta nyekek botol-botolna makeun ka aing pan teu da maneh anu lain dulur botol ngomong ieu mabok teh ku agama diharamkeun ku nagara dilarang bakal ngelengitkeun kaseimbangan maneh lamun nginum kitu pangaruh alkohol dina uteuk naon da lain alkohol ieu naon atuh bajigur eta maneh nepi ka dadali degan kitu mah nya nginum bajigur dadali degan apa dicampur ku aing jeung tai koto dioplos untut lepek nikmat aja asa di surga mun geus mah asli sanajan anak ngararantep sanajan pamajikan teu balik-balik sanajan tatangga ngararewa sanajan warung geus teu patipun percaya sok sanajan aing teu boga imah-imah acan aing makeun bae nu penting udut pokokna mah siapa ini tekan itu asa aing medek pada mijeng batur we ya kade udud udud sia sangkeul tahun-tahun ngagaganong budak eta aing teh capek ya bayi teh budak teh geus teu boga indungna teh kamari kabentar gelap we kamari abah euy turun atuh sia teh capek aing teh we wayang diganong we bebeutkeun anak kitu mah nyepekeun we kolot montong bibiruan mah urusan batur goblok jauh sia jeung aing sia separing ciwit ku aing sia lain teu diwara budak teh lain teu diwara bangkar wara geus lain diwarakeun capek aingna ge mah euy nya aja ka ujang mah nya bogoh we ngajan sia goreng patut oge jeung ngaralkeun ngarek kolot mah nya mah
Naon? Hayang kawin. Umur karek 6 tahun hayang kawin sia teh. Geus beuki ka awewe tong diturutan abah mah. Abah, Naon? ai si mua ka mana? Apaan naon? Usia di kieu-na Indonesia teh. Ai mau teh naon abah? Jadi mau teh dipunut kuno kagungan. Nu kagungan saha? Indung maneh. Saha ai si mua teh? Nu kagungan teh? Allah. Oh siap, si mua teh? Dicokot ku Allah. Dicokot ku Allah. Jadi si mua teh dialo di ditu. Heeh. Urang ulin atuh mau maka alo. Hayang panggil jeung si mua. Tidak modar CTKI. Nah tukang taingan abah uing deh resep kena yang kenyal nyusul si mua jauh disokot wano. Ye indung maneh teh dipikannya dirawatan kuno kagunganana. Kusaha? Allah. Aya Allah teh saha? Allah teh anu kagungan dunia neraka sawarga sakem keping langit satang karaking jagat eta kagungan Allah. Oh Allah teh loba pakayana bah. Beungar teh dunia ye nu Allah kaasup nu urang teh nu Allah. Tina naon bisnis nanya eta Allahnya. Sukses gitu. Si Aji abong budak Apa? naon Aya Allah mungkin dina pilkada Tasikmalaya kota nyalon. Naon? Nyalon. teu aja geus ditantukeun paslon daya 5 sia teh. Anu kamendapna alo. Astagfirullahaladzim. Nya lagu lain ka budak dipercaya lagu aing uluna. Apa? Naon abah we sia. Sidik kaya. Ya wajar we tutong emosi kana teh goblok. Uluh. Nya cek aing ge. Diwarah ku saha tuh sia teh? Diwarah ku saha? Ya ku bapak aing. Ampun. Mau bah? Naon? Ujang dah nyanyi ah. Nyanyi bisa nyanyi ya paling nyanyi balon gua ada 5. Mau ujang mah. Bener mana bisa nyanyi? Nyanyi dengarkan ku cucu mingsia. Ampun. Semua curang mah ujang teh budak jalanan. Lumayan segitu. Iya. Mahi kena duit 1000. Semua curang mah ujang teh budak jalanan. Korban orang tua karena perceraian. Bawa bapak gawe nangan ukur moyan. Kemikiran kehidupan tara mere duit jajan. Kasar bapak reda-reda. Tuluy. Si emak nyari hati. Tuluy nekat keluar negeri. Rada sedih apa? Kebaik tuluy ngeun bae. Si emak tidak kembali. Bener ngeusrila. Kemungkinan sudah mati atau nekat bunuh diri. Si mati jadi kunti. Tak siap gara-gara mana nyanyi air rek nyawer. Benar jalan. Kang Oro.
untuk eta cacak suara maneh ngabeling gitu. Ayo nyawer tuh ngorok. Sok janting gede nyawerna ke ngorok. Nya terbekal ya ke Bandung. Alhamdulillah. Dalam nya cek aing oge. Kagerian semua. Alhamdulillah. 100 dan nyawer. Ngacak gitu nah. Astagfirullahaladzim ada aing atau nuhun kita jejak kalau hairun kasiron. Kalau tanya mah gimana? Langsung. Aya naon ieu teh Kang? Ieu euy. Bejana nurutkeun beja tilu benang dipercaya cenah. Si Cepot teh keur nyosialisasikeun Pilkada Kota Tasikmalaya. Terus aya urang mah gawena kitu, hareudang lamun aya hiji daerah tentrem. Hareudang lamun aya hiji daerah aman. Urang mah tugasna teh nyaeta ngacaukeun keamanan kumaha carana mah. Ulah nepi ka sukses we pilkada teh. Si mah nyari hati. Geus atuh teh. Cicingkeun ngobrol nyanyi masing-masing we. Jadi si Cepot teh jeung sadulur-dulur cenah keur nyosialisasikeun perkara pemilihan umum pesta demokrasi tak urang halang-halang. Nosialisasi mah tidak kembali. Tuluykeun. Kemungkinan sudah mati atau nekat bunuh diri. Eueun nyawer deui. Ulah dugi ka hujan nya awatos panginten sirah uing paseuh nya berenang geus usungan nya kitu langsung dari dunia teh dua papasangan ban aya halodo jeung hiji lalaki jeung awewe beurang jeung peutingna khususna ka warga Kota Tasikmalaya umumna ka sabuleurna da urang mah sasatna penerangan ai seniman mah nya dina padalangan mah ngajan teu dititah oge ku bagian ais pangampih urang teh kudu nepikeun sugan urang dina ngawayang ritu ka dieu dititah ku naon nepikeun program-program dinas kebersihan panteu nya urang teh milu mentuan iya gitu da urang teh tepikeun yen poe ayeuna teh tanggal 25 teh awal kampanye teh awal kampanye kumaha kampanye ayeuna 25 September tuh dugi ka 23 November kampanye tak kaping 27 November sarubing maka TPS masing-masing pilihan urang reka mana sukana reka mana resepna ai eta mah urang teh da lain zamana diintimidasi didudita nya gitu ulah urang teh ulah nepi ka golput nya ai golput teh nah sia eta da jeung anjeun dewek lebih kata apa golput acan nya golput teh golongan putih eta khusus ke jelema-jelema barule anu hideung mah kudu milih wana we garap ayeuna teh diantarana penyakit ya urang ngebahas heula penyakit da urang merayat bebas nya da kadaulatan mah sapinuhna aya dina leungeun rakyat diantarana sok aya keneh da ulah di Tasikmalaya memual di Kota Tasikmalaya anu kampanye terselubung black campaign disebutnya teh ai black campaign si juri cik aing geus mah ngomong reulikeun dewek eta
sok aya nu ngabagi-bagi sembako tahu ari Ridho mah ari teu aya MLM mah pake teuing dari jahil-jahilna teh teu aya dina peraturan KPU na KPU mah hanya sawates pelarangan lokasi-lokasi kampanye seperti tempat ibadah, tempat pemerintah jeung rumah sakit. Kabayang resok kampanye di rumah sakit. Jadi jelema teh jabab pasien teh keur mikiran gering. Ngomong mikiran penyakit. Dara teh anu kampanye marawat we teh. Teu lain cager penyakit teh. Adalah gitu urang ngobrol we ka ditu jeung ka dieu. Basa jane urang mah netra. Ya, da matak aya tujuan, aya maksud jeung tujuan pikeun nyalonkeun oge. Nyaeta mibanda meureunna. Mibanda cita-cita, mibanda kahayang, mibanda ka naon harapan. Pikeun ngajadikeun Tasikmalaya sangkan leuwih maju, leuwih halus patan anu parantos ka tukang-tukang. Itu intina mah kan ai urusan pemilih mah ulang di ke masyarakat. Iya, sama pribadina we. Pastina parantos nyiapkeun strategi. Ya, itu mungkin atuh daya strategian mah. Iya. Atuh naon? Kuring marek jeung sigareng we lain aya nyosialisasikeun mah naon rek ngajak ngobrol we sugan ka aki-aki ka mimi-mimi anu can apaleun kumaha cara nyoblos bener nya najan kuring teu dititah oge kudu hidang we kuring mah nya moal mangaruhan ka ditu jeung ka dieu moal kudu nguduan kudu kasih A kudu kasih B da dina prak-prakan nama anu meunang atuh sok sanajan urang teu milih anggarna pamimpin urang. Iya. Itu juga tuh eta barang ngajeng dewe. Nya, dewe keur teu percaya ke seuing. Nya, dina widang ngomong sok mana karo. Nya. Nam. Sama ditelepon usaha Mang Cepot cenah aya acara sosialisasi KPU di Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah sing teh mangka geus teu boga keur meuli beas. Ya. Atuh pinjaman online budak-budak. Debt kolektor sapoe teh tilu teu ka imah. Da pamajikan bangga pokok. Ya. Tuh aing naik mah gini tepung jeung dulur urang jeung Kang Dodon Jamul nya sarua teh ti Garut nya rewu nuhun laksana ketika bingahan ku pangulemna diantawisna nyaeta danget ayeuna teh Ketua KPU Kota Tasikmalaya Kang Asep Rismawan kalih reng-rengan atuh Bawasluna Kang Jaki Pratama diantawisna oge teras atuh anu mayungan diantawisna Kapolres Tasikmalaya Bapak Dandim Des Pilkada ayeuna teh aya 5 pasangan calon ya 5 pasangan calon hiji 2 3 4 5 eta anu kedah dipilih teh diantawisna ya ada ieu pesta demokrasi urang sadayana anu parantos kagungan hak pilih nyata kedah milih mana anu kedah dipilih ku urang pikeun calon ais pangampi di Kota Tasikmalaya ya gitu mudah-mudahan tuh siapa menut kinuluran siapa raja kinakananya
da urang teh keukeuh salaku masyarakat teh tetep pasti keneh miharap wilayah urang syarakat urang istilah pang ini tanpang balikan teh nyata subur makmur gemah ripah roh repeh rapih roh jinawi aman santosa jeung kartara harja kaum buruhna atuh ulah nepi karipu padagangna samisaranna nu digawena sing saripeh hate patanina atuh nu taranina sing sugih mukti gitu. Itu sahiji upaya ya alah aing ngedeuk ieu lah naon rek uriling heula jeung si dawala jeung si gareng nya kudu uriling heula we dek ka warung-warung sugan nya sosial ka pos-pos rona sugan ya nya tuturkeun